Puting ngasah tapi soalnya masih ada cara lain dulu di urang buah dua oge diberi bedog rasakeun sia hampura kumaha Ngus birat, ararini, eta ngus birat, ararini. Ngajan mungkir, ngus takir, ngajan tumpang, ngus kadar, milik diri bagja awak, milik diri bagja awak. Deletang tumilarang itu mah deletang tumilarang itu mah cing lagu naon ya lagu siapa inget ayo dek ayeuna aing dek nepungan widadari dek digiringkeun ka ieu tempat laksana aing kanu ceking dek mangkaning widadari macara reking cara reking atuh awak lagi sabab aingnya ge buta aing maloba deuleuan jeung alus deuleuan alus cara kanu goreng beda deui jeung jelema anu rupana kasep tapi deuleuanna ruksak kapeureupeunana eta teh kuti kotok ayo batur urang ini Lur, dek ulin kayaknya kajono ke Pak Haji Sidik. Oh, mangga. Suka ada di bakalan. Bejana aya Pak Haji engku surang manyintrek buah-buah. Aya kubagyanya lur. Oh, katenan. Aki umbaran di radio Alba buah dua. Aya. Bapak Momo Cikeresek. Supi. Api Mamat Ruyat Baros. Aya. Abah Yaya, Ibu Ipo, pengrajin bedog ukir Cibitung. Aya. Bapak Uli Dono, Pasir Muncang. Aya. Bahdul Alba. Aya. Mang Dewa, penjahit buah dua Sumedang. Supi. Jawa Barat, Indonesia, dunia.
Bapak Haji Apo anu kusinen kamari disyamat Haji Opa sadege-degena teh beureunya alah Bapak Haji Asyep Taruna aya Supi Bapak Dadan eta ti Sumertani eta Tanjung Sari aya leutik-leutik tapi gede usahanya Bapak Dodi Darsono aya Bapak Dedi Rosida aya si Dibja ka dieu alah nuhun kada rumpul masyarakat aja deh aduh kucing ieu asa kureug-reug dulu itu aya urang Parancis iya saudara Stepan aduh bonjour Stepan bonjour alah kamu siapa Wewe siapa yang merci aduh ampun bonjour aya nuhun di Australia saha eta Juragan Chris. Aduh, good night, Chris. Halo. Nuju neleman leuwih teh. Ai neleman leuwih, neleman gamelan di Australia. Ya. Disebut Chris manjing barangka deh. Alah, nuhun. Undang-undang
kata guru dina hukum hak umbaran keadilan jeung sosial kebangsaan Indonesia. Umumna se-Indonesia kemah nu kasebut Sunda jeung Sundanin wakilna estu kudu terus perjuangan anu cager balageun sarta jaluju maklum uang katukan seranu nyilimuri meja saking prawingan pinangannya ya ante gati kirina sekar pinudi sekar nyebar kastorenya banglus lampakipun yang wasifati Batara Guru Leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana ngaleos tanpa permios ini tanpa pamit ke sawarga atuh ye kalungguhan sawarga maniloka ayeuna jadi di kawasan Batara Kala itu keayaan kita dari pating jarari para dewa pating karoceas diancam pati ku Batara Kala. Kejadian sawarga jadi genyeleng kamar sapada doh yakin kala rek ngakanan di jelema kalayan otipati
parantos nyerenkeun kakawasaan ka Batara Kala. Beja atuh kaayaan masyarakat marca pada ngamaruda. Rupa-rupa pamadegan jeung kapercayaanana aya nu tatapa puasa ngadak-ngadak dalang ruat para rayu nyaeta supaya hindar tina ancaman kala gitu kaayana digenyelengkeun ku kajadian Batara Kala ngarebut kawasaan sawarga nanging anu dina waktos ieu para Kurawa anu disesepuhan Kursidrona kautus ku Prabu Duryodana hasil tina tatanya sangkan ulah kaansam ku Batara Kala yakin kudu ngabogaan hiji jimat anu eta jimat teh ayana di Semar Badranaya anu kiwari hampir caket ka kampung Tumaritis para Kurawa sadayana sami marbayasa leres Aswatama kaulah anger citraksa dumarang sapartomarmu mirupaksa daru citra dalu citra soma citra yuda bawa wikata jaya wikata jeng kumpul maga Aswatama kaulah sok kumpulkeun barudak maga apa mana? Aswatama. Berbayar sendiri. Iya. Luk. Awon tong dikara. Tong sumaya karina. Tong sumaya karina. Apa mana? Ya jaya wikata baturi. Parantos hampir dugi ulah ya, Tumaritis. Ya, balik.
jadi sugenah mata kulaga kapan Rayuda. pada wayang harga pada wayang Ambil lebih udah ya. Iya. Lamun masih Semar anu ngaran Enong teribikeun dina harti modal kabeh ya. Iya. Tenang. Nepi urang ya ke kampung Tumarima, Tumaritis. Tumarima, Desa Tumamprak, Kecamatan Serah Mongkokan. Kampung Tumaritis, kurang gentian eta Enong Semar teh. Si eta mah pokona manu kitu mahal kecil asa dibere duit keur saminggueun dibikeun. Kira Enong tinggal lama. Bere-bere asa sakinda lumayan keur para Japati gitu. Iya. Batur atau kenae tahu sepusi jadi jelema kapan urang nepi urang jali kiadi mangga aduh segera buka mata Segera ngangge urang geus gara rumpuh jarana Parasos sadaya make iya
Dulu karena waktu anu tentukeun datang mangsa anu direncana nitiwan siril Padang Bultari. Jauh di jugjug angang di teang sanajan rupa-rupa nu kasorang di perjalanan. Teu burung nepi. Ya. Wayahna anu penting cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Nu ngalacak-cak nyeri huntu laun-laun anu nyabok. Alah ai kolosok leuwihan wae. Ai teu leuwih kumaha? Apa nu diteangan teh ku sareng ge pada leuwih. Disusu dapuku jauh apa kemang Karawang. Coba. Di teang dapuku anggang. Najan hakan ikatono dapuku awis padepang pakajibang bang sulatana Bekasi. Awis Abah lihat padang aya. Kurawa samia padang merbayaka. Samia merbayaka. Setengah kinarga. Aswata Majaya Wikata Citraksa Citraksi Citrasoma anu disesepuhan Kurasidrona kautus ku Prabu Duryodana hasil tataros ti paranormal yen nagara bakal waluya masyarakat bakal salamet tekaan samukala asa kagungan hiji pusaka Semar Badranaya anu disebat endong Semar Badranaya ngan bika Kumaha ya? Ulah letik hati sararea percaya kepada normalnya. nya eta sararea geus pada apal. Sawarga Maniloka cenah ayeuna teh aya nu kudeta putrana ku anjeun Otipati Batara Guru anu ngaran Batara Kala. Ngaberontak di sawarga ngarebut kakawasan sawarga. Meureun eta politik eta. Politik kumaha? Politik meureunna geus capek we jadi pamimpin geus seubeuh teuing. Tuluykeun ku anak api-api kitu. Ya, ulila teuing teh Strategi meureun eta mah bisa jadi aya ngaran-ngaran politik pada hese diuji na. ese diterka Leuwih cantik. ya lemes Ngan ieu mah malana urang sararea. Sabab ai Batara Kala teh jelema kanibal. Kanibal. Kanibal ongko radikal ongko beuki daging jelema. Baheula aya ngakanan jelema. Ayeuna bisa jadi ku ayana geus jadi pamimpin di Jawarga teh bakal ngakanan jelema bakal beak di dunia. Hiji-hijina jalan anu bakal bisa
nakis karena serangan Batara Kala menang katanya itu dia di jelema tinu menang dipercaya yen urang sararea teh kudu ka enong Semar wah sakitu omat itu sangolona eta enong Semar Batranaya orang gantian ku harta kekayaan nu saloba-lobana asal eta enong Semar Batranaya kapibana jeung kabawa urang ka negara aslina hari sabab cenah numutkeun beja ti urang dipercaya eta enong teh lain saenong lain saenong anu mawi ku urang ayeuna dek diolong-olong disikapi heulaan ku Pandawa sabab lamun geus kapiheulaan urang bakal ngege juruk urang bakal pinangi jeung mana bahaya anu leuwih gede numutkeun beja deui tinu menang dipercaya eta enong Semar teh tong boro jelema hiji dunya bakal abus kana eta enong jadi eta enong luar biasa pengawasannya itu nih sarere ayeuna mageningan marawardi eta enong Semar Batranaya da urang pek begitu nawayahna ulah arah jeung subah urang ini tiritan supaya terang nepi hayu urang ini eta harta kekayaan sadiakeun ya eta keur mere Semar saana anak hari ngomong teh boleh dikitu we di Labuan seni Ngarajah we kapan ieu teh murid Tatang Aditruna percaya murid Patang iya pulah ngarajah iya tak kitu hayu urang siapkeun tereh nepi urang ieu ka Tumaritis omat cing bisa ngolongna iya ayo pada pedang tongkat kayu agung babar wete sami rempel godonge sabi apang sekar mentari Andel si Pandanaru para Kurawa ngalet ngengkeuing ngabaralet ngajuk-juk kampung Tumaritis Semar Batranaya sapala putra nuju sempa kapiguyon ya pulang jong kadieu kitu Kakang Selenju omana ulah kabawakeun ngamarudah kitu urang dumeh ieu dunya kabeh diancam ku Batara Kala kitu ulah kabawa arus urang kareknya meureun ju dah naon teh jelema teh diancam ku Kala
Lah, nak wartos. Oh, kadieu kitu Kakang seuing jaga. Oh, sae mana? Belah ya. Ah, Asa kuwara raas teuing itu. para raas kumari akan. Ngaran-ngaran urang hidup di pakampungan anu kaancam ayeuna kajadian. Kejadian. Teu apal sileung ayeuna dunya diancam ku batara kala. Ya kitu akang itu menak wartos kulan. Hah? Rupi-rupi tareka ayeuna teh kulan. Rupa-rupa gara pamadegan jelema ayeuna. Loros aya nu diruat. Aya nu dudukun. Aya nu diruat wae. Aluh, dalang ruat para rayu. Alhamdulillah kulan. Oh, Dina luhureun panto eta kulan tulak bala meuning. ngadak-ngadak ayeuna mah dina luhureun panto teh mah jeung aya bawang bodas, bawang beureum ditihir. Jukut pias. Eta teh tulak bala beureum teh. Maksudna mah tolak bahla teh. Aja kaya sate domba. Padahal lamun tolak bahla bukti mah dina amal anu nyata sapopoe. Oke itu akang. Welasan asihan deudeuhan antara urang jeung urang ya. Nya, Eta teh tolak bahla. wah katerap kalah. Jadi realisasi tina bawang beureum, bawang bodas ditihir teh jeung cabe beureum. Kumaha teh Kang? Eta teh falsafah yang kahirupan urang mah sabagian gede tina tani. Dina tani bener. Lamun ronjakeun mah geura sok dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa. Berhasil ya. Bari hirup beragama tah hirup teh ulah keur dieu teuing. Bener Kang, ulah pungsan. Sok dijieun kasempatan kudu palalinter dimangpaatkeun kadang-kadang urang dipepende dina kabodohan. Dina kabodohan, bener Kang. Mangkana ayeuna teh ajas mangpaat teh keur usum. Ayeuna teh. Deh, sumohon leres Pak. Saperti nu teu sapira teh basa teh ja. Sumohon. Tapi maknana ageun. Ana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ujang makna teh jero. Kumaha teh gua bulan. Pangna kajadian urang ngamarudah masyarakat di nagara teh eta teh hartina geus kaleungitan jati diri. Eta teh gua. Geus leungit jati diri bangsa urang teh ini. Jati geus kasilih ku junti. Ai kurungna kurung titiran ya. Ai kurung manuk titiran eusina teh incuing. Uncuy kaeta geus teu sah. Kayaan dunya geus teu saimbang, hartina geus dengdek. Geus teu balan deui ayeuna mah. Geus teu balan deui ayeuna mah ujang. Lares gua. Kurupi-rupi ka Nyawa jelema geus murah. tos murah gua. Geus teu ngarasa dosa ayeuna mah gede. Geus leungit ajen diri leutik ringkang gede bugang. Sumohon. Tapi parendene gitu genteng-genteng ulah potong ulah najan begeng ge ulah digotong ya ju. Kaeta gua. Ho wa mah rek pacuane ka barudak. Nah, kumaha gua? Neuneuh kadeudeuh nuna kanyaah nitip ka asih kamar urang kali nu rek neruskeun dina seni. Dina seni Regenerasi tenang. sampai korehan gerak korehan Ilmu ngasih nepi ka pangi. moalnya moal lebar wampe papangih-pangih ajang lamun pangih keur si ujang. Si ujang eta dawam tersepuh. Wa mah geus sakieu kakolotanana. Awak Wa mah ayeuna meureun panyakit-panyakit teh geus ngabejaan kana awak eta teh meureun anu mapageun ucuk nanakeun wa teh tereh balik. sumohon pindah kana kitu wa. Geus seueur nu karaos geuning wa. Ai 50 kaluhur mah. Tina sumanget ayeuna geus ngurangan. Geus rada nahnai wa.
geus rada naik ataukah penggemar wayang golek anu di mana wae ayana hah kumaha wa wah ngagupai dah kade ulah poho karena budaya sorangan sabab martabat di bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana ulah dugi kacul dog tinggal iga ulah dugi kacul dog tinggal iga nya cu sumuh ho pikeun ngaronjatkeun kabudayaan di urang pikeun ngageuing kabudayaan di urang da puguh urang teh tadina nagara bukti sajarah nagara dina basa Sunda atawa basa Sunda aya anu teu bisa di Indonesiakeun laras bengar-bengarna basa Sunda teh kitu hah malah lamun di basa Indonesiakeun teh teu ngeunah ngeunah sawerang kadena sawerang ka kupingna teh wa mode cikaraca ngang batu laun-laun jadi legok apa teh hese putri gelis gagaweran capetang tar nyarita amih budi tara seuri berehan tara masihan upama init-initan meme urang init geus nepi mode kebo muli pakandangannya muncang labu kapuhu keris manjing warangka hese ceuk bahasa Yunani kuno papasapah Yunani kuno ex nihilo nihil pit back to back si teh teh cu eta teh kembali ke semula muncang labuh kapuhu teh mun ceuk basa Arab beureunan makanna ala makan bahasa Cina makin ceuk basa agama mah innalillahi wa inna ilaihi raji'un tuh geuning laras Pak nya ujang sumohon numawi dina leresan dia sok ronjatkeun neangan deui tarekah kumaha carana sangkan wayang bisa terus bisa nanyer gali dina wanda nu anyar teh kumaha bae oge bebas da ari wayang malain Quran anu teu bisa dirobah mah Quran nya cu da eta mah absolut dogmatis mutlak hudan mun teh mah aya nu nurutan ulah emosi kapan tadi ge hariring teh lain nu kuring haleuang teh lain nu urang nya ujang sumohon eta tong borok kitu geuningan aing neangan ilmu mada puguh nepi ka negeri Cina cenah geuning nya cu tah geuning eta urang Prancis kadarieu neangan ilmu urang Australia eta teh neangan ilmu berokan teh heeh ngan maranehna mah jara di duit juta-juta ya cu yang kulat oh tak kitu ti uasa para kansa uju mudah-mudahan we kapayun tiasa ditepangkeun deui nya ujang harus sae gua ai deui itu uluh urang Majalengka aya urang Majalengka wa eta tapi urang Sumedang bapak Ade Barkah aya ketua DPRD semua Cianjur itu Bapak Haji Yunus Majalengka uluh mudah-mudahan sing jadi bupati amin titip we ka urang Majalengka nya tah Bapak Haji Yunus amin aduh ujang ulat Bapak Haji Ade Firdaus semua nuhun ucu ujang kulat wa cing wa naon wa sono ieu ka Pak Haji Sidi kaki umbaran sono ka Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Dani Setiawan atuh geuningan itu Pak Haji uruk mana aya nuhun ujang nuhun Pak Obar Bapak Bupati Bandung nuhun ucu nuhun ya kula cing wa hayang kaul cu sae wa mangga kaputrana Bapak Haji Ali Dinar sumohon sakonya
sok kaya Jangwani. mental lagu Wajang Wani kayaknya Jang Wani. Kumaha Jangwani we kayaknya. Gua apa? Sok jadi tukang Jumlah umat tak Saraya. Hadir itu kakang Ilaija. Akang ya diri masih kari kiring pada kau putra Haji Ali mati imut perang badek Ya kalau yo ada budaya. Baru set ada yang kakak pada kiring kau ya. Oh, iya. Meureunkeun di mana we? Cing sakali-kali mah eureun teh Cicaheum. Lain dewek sangeunahna eta heureuy di mana wae eta temerna kudu bisa adaptasi hirup teh. Adaptasi kumaha? Silih ajenan geuning cangang rokok mah tara naik kereta api. Aduh, kalau bulan bisa ngomong pasti cari-carikan ke bulan. Benar. Tong digugu teuing perintah bapak dewek teh Itu bisa. supaya dewek diganggu, supaya dewek diheureuyaan dumeh eta lagu pamenta bapak dewek. Dari bapak dewek mah manusia eksperimen, manusia percobaan. Kita teh kolot. Urdu Wajib digugu kolot mah. kolot kuno Apa kayak disebut? jelema can angeus. Eta teh bapak dewek teh hirupna teh produk gagal. Pokoknya yang nyebut produk gagal tadi. Yang kita harus singkirkan dari muka bumi ini. Katanya doraka jalan kita. Karena merugikan halayak ramai. Merugikan halayak ramai. Produk yang sudah kadaluarsa. Lamun dina kahakanan mah bapak dewek teh kadaluarsa. Kandung formalin. Bangna awak nepi ka kitu teu mangrupa teh tadina geringan tulingakan obat eta teh overdosis. Bapak dewek teh
Jantung lagi, jantung sehat. Jantung na oge geus digenti ku jantung cau. Kakubahan, kakolot, sieun kawalan. Da lain turunan Sang Hyang, lain turunan naon-naon Bapak dewek mah turunan manuk pinguin. Coba. Aduh, dikarisi teh kita Yang bangir apa? Batur mah anu di silikon teh irung hayang bangir ieu mah bujur. Geus teu mangrupa. coba ada karepe teh hari ngomong teh. Hayang we kudunungan dewek disebut Kakang Semar Bandar Nangka. Bandar Naya. Lurah Semar kuda Australi. Lain kuda pawana, kuda Australi. Oh. Aduh, ampun Gusti nu agung. Saya ulah ka bapak urang. Iya, kenapa sih tindakan-tindakan bapak saya jadi begitu? Jadi begini. Oh, bagaikan orang yang anarkis. Coba ka kolot, komo ka batur. Dina lebah dia bapak dewek mah geus lah tengkur digugur lah bisi jadi mitos. Naon mitos teh? Tong dikultuskeun, mitos bahaya. Lepas tina akidah mah jeung aya kuburan Semar nanti. Oh, udah benar aya. Oh. Batur sok dijarugjuk geuningan. Ku batur sok dijarugjuk ning kuburanna kuburan Semar malah cenah ku cinta-cintana nyieun geuning tina wesi kuning gambar Semar seukeut geuning abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang. Jang dagang. Padahal paragi dagang mah modal jeung jujur. Duit Eta jauh pikiran teh dari Semar dibebaskeun kana loket. Bari ipis. kaprahna teh. Oh, tuluy ditulisan aksara Arab nih. Dikolaborasikeun. Wah. Bungkus ku labon bodas. Tuluy jiga komo dibungkus ku lawon bodas. Nya heueuh maka minyak sengit ke Jerman wawa mah kalabuki ka wah. Asa heueuh we. Sidik carita wayang mati India Mahabharata Ramayana der kuburanana aya di Jawa Tengah kuburan Bima kuburan Anomana mana jauh Kuburan Pandawa aya soal Gunung Arjuna mendengaran meureun teh mah Gunung Wayang komo dalang-dalang ini ngajarugju Gunung Wayang tararapa ditu teh hayang payu mah cing alus wayangna malah aya tekenan Asep Sunanar padahal aing masih buntung teuing cokor mun dijak itu eta teh akan sakain cerita kitu. Nah aya ku kabina-bina teuing euy dimitos-mitoskeun beuki jara rawuh Oke. lumatak kurunyung Islam teh di dieu tah penyempurna supaya ulah kalunta-lunta teuing hirup teh Benar. ulah ngawur pamadegan da lain menang jelema ari Islam mah lain Sane. menang jelema teh ngaranna da dituna mah tina jorojoy Jorojoy. heueuh tina sumrah pasrah Balabon. sok nu matak ulah wa kamararaot geuning cenah geuning ceuk pangeran itaqullaha haqqatu qatihi wala tamutuna illa wa antum muslimun. Ulah wa kamararaot saingat can cicing dina kaislaman. Dina kaislaman. Aya keteranganana. Ai ngaran-ngaran jelema teh sumrah pasrah mah ulah wa kamaot teh sumrah mah. Da kaituna ge bakal linglung ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kudu kawasa. Jadi we mara kahyangan. Cicing dina alam kapanasaran. Numatak bebas jadi gentayangan dikepung ku pemburu hantu Gasupkeun kana peles. belegog we hantu namun urang mengencar der dabuskeun kana botol dae asa ku kabina-bina teuing atuh deui Asa beuki jara rawuh akan. hantu teh kabeuleuh pamadegan teh Asa beuki jara rawuh. Moal haji di dalam moal. kabina-bina nya euy
Pogo anu jadi juri teh tapan kasieun teh geuning sieun teh memeh ini ge urang teh geus sieun. Pogo dina diri sorangan cikolot teh mah geuning baheula, hayang nyaho sia rupa juri, hayang ai juri teh cenah gedena teh sagede muning. Rupana teh jiga hurang. Gedena sagede kuring, rupana jiga urang. Sorek dina diri urang. Matak krepek ngeuteung. Ngajari ka juri. Tapa Asep Taruna. Dasana mah begang ngan balik si Bekah jadi montok. Sabab naon gede hate. Da di dieu balik teh goreng patut eueuh batur. Aing ka Mekah meureunna loba urang negro di teh. Aya leuwih pan gede hate manehna balik ka dieu jadi montok. Jadi senang. Heeh. Nya Metak Semar mah Semar ngaranna ge. Naon ulah kitu teuing ah. Oh. Ulah kitu teuing ka kolot teh ah si doraka. Nu matak aya hayang geura kiamat teh hirup. Nah ngarep kiamat hirup teh. Hayang geura parina ka akhirat sararea hayang nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan dina sieun neraka. Doraka ti anak. Ah! Allah. Ai bapak doraka ti anak mamun anak doraka ti kolot boba. Ngomong teh geus kemana kan. Naon? Allah, bapak doraka ti anak, mun anak doraka ti kolot boba. Aya. Ah, Allah. Aya Allah. anu kolot doraka ti anak. Allah. Di mana-mana oge. Dina katerangan ge Allah. Aya oge Aya ge anak nu doraka ti kolot. anak eta ge loba. Ngan ieu mah aya kolot di antarana doraka ti anak. Lamun aya buktikeun, ulah jadi ribut. Mana bapak doraka ti anak? Loba jelema nu dibawa ka kantor polisi nepi ka dibui alatan micen orok. Gini eta sia doraka ti anak aya. Woyo jempe. Woyo jempe. Eleh sia. Wah, meureun memang dipikeun ke badan anak jada. Naon? Apa dipikeun ke ku indungna anak jada? Nyalahkeun ka anak si belegu. Ya heueuh, pang dipikeun ge. Lain anak jadah, teh indungna haram jadah. Pangna dipikeun oge meureunna kitu teh hasil hubungan gelap. Oh, maksudna Kulu mauludin yuladu ala fitrah. Syakabeh nu dilahirkeun ka alam dunia dengan keadaan bersih. Ulah nyalahkeun budak, bila budak macan boga dosa. Ieu anak jadah indungna haram jadah. maksud anak jadah teh kuring mah anak luweuh bapaan teh. Naon? Anak luweuh bapaan. Anak lu bapaan? Oh, Sia teu mikir ngomong teh. Maya nah eta awewe reuneu teh teh gasa-gasa kana pager. Buka yung bapaan aya meureungan teu tanggung jawab hungkul nu matak kolotna haram jadah. Bener. Hei, Teu ngarumasakeun dosa. pada si ayah. Nu matak cing salaladar teh nepi ka perbadinya akhir. Bener tapi kan. Nu matak lamun Semar hayang bagja hirupna hayang selamat dunia akhirat. Anu jadi anak teh bumule pikanya kumbah dampa suku anak teh. Lamun ayeuna dipikir dibulak balik dipapai dirasa-rasa. Si horeng ari kolot teh tunggu rahayu tangka darajat. Ai kaperego jika nu heueuh. Sabab Gusti mau nek hampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku indungna jeung ku bapana ya Bapak. Ari kaperego jika nu heueuh ngomongna. Leres. Tuh Bapak ge leres ceuk Bapak. Sedangkan lamun urang doraka ti indung ti bapa lamun di lemur kai ranu lamun di leuweung kai dangder dipake pangaret binggang dipake pamikul benggung dipake suluh teruhai matak baluang anu niup lir hirup cara gamparan awak ditenjak beung dicekek paling untung mangi kotornya panya leres tuh cesta Jika nu benar ngomong apa? nu matak wajib
urang ngahormat kanu jadi kolot. Ya banyak laras tuh. Tadi malah gitu ngomongin. Kanu jadi bapak teh lamun panggil balik digawe ti mana wae gabrung nu jadi bapak. Sujud ka inung heula tuluy ka bapak. Ceka tuurna cing tarik di mana waktu urang mah tadi hampura ka bapak. Naon sababna kudu nyekel tuur, sabab gede jasana teh tuur teh. Dina waktu nyieun urang teh waduh lamun eueuh tuur gepeng inung urang teh. Goblok, goblok. Geus, wah benar. Jadi we kalau teh punung, nah eta ngomongna ka mana? Aduh, Gusti nu Maha Agung. Da sia teh ngabejaan juga cek eueuh. Tidak aku teh kaciri sakitu gajeng. Alah mun ngagebleng aing jeung poek bapak aing. Jadi we ngaleo. Sugan teh bieu bodas teh sugan teh bieu mah idangan. Oh. Oh, idangan anu di jerona bolu pan bodas. Idangan pada film dibere dia. Jadi we ngaleos punung. Era makanya aya ko awi. Ko awi bos Borma nya. Oh, bos Borma. Aduh, ampun Kang Gunawan nanti. Panama rekor. Pak Haji Dinar saurna pada ke Australia. Sumuh. Alah wilujeng Pak Haji Dinar. Akang oge ke tahun payun Juni teh urang ka Perancis sebulan di ditu. Wah, beres. Aya nu menta deui di luar negeri juga jag-jag. 5 tahun meureun akang mah. Duta Indonesia. Cing ai pingkeun lamun dewek keluarga coblak kitu teh kodean aya gitu. Aina. Aya tadi pengker aya Sugan kuring mah. kodean. Sugan kuring. Ieu mah mun hiji kawas nu hayang puas ka aing teh. Lamun aing disiksa ku bapa teh sia teh ngararumpeng teu sirikna. Tadi kodean ge teu ngarti-ngarti. Pira ku teu kaciri lagi cireun. Heeh, macam ulah kitu pingkeun mah ieu nya mah ngaku dulur ka dewe. Nya ho etika sia teh. Kema mun aya teh ulah we atuh. Atawa lamun aya bapa di tukangan dewek teh ngelea jeleng teh. Kodean. Jika babaturan urang teh aya. Jika babaturan urang ngelelan muning ini. Ampun. Sugane ko awih mekelan ke dewek nya Bakalan roti bakar. alah nuhun Naon? Oh, doana we ti sararea. Doa Dodi eta mah. Alah, ampun cing euy. Kang, Ieu teh Bapak Haji Ali Dinar jeung itu. bali dina. Kagungan mantu aduh. Pararaan. Kareh kagungan putu meureunnya teh. Sumut. Tinu ditikahkeun ayeuna. Nya tina cai eta Pak Haji Dinar kreatif tina cai ngamurnikeun cai. Aduh, menang jasa euy. Oh, menang jasa. Menang-menangan ke Australia. Nya profesor teh kitu-kitu oge. Hah? Ai daek mikir mah kitu. Kitu daek mikir mah ieu teh di dunya teh bohade boh goreng ge pikiraneun grepe. Ceuk saha reungit teu mangpaat. Ah, Cenah masuk demam berdarah nya di lain pihak mah. Nya tapi sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk. Hah? oh, Baygon obat nyamuk tuluy naon deui? Autan jeung sajabana. Pek ku pangeran teh eueuh sia bereungit sadunya eueuh hiji-hiji acan. Da Allah mah kawasa bangkrut sia teh pabrik obat nyamuk teh. badai penganggur. Loba deui penganggur. Nya eueuh nu teu mangpaat lamun ku urang dipikir mah. Tapi bener wah. Si horeng segala rupa ge mangpaat kudu daek. Ai daek mikir mah tuh Thomas Alva Edison
tina nyileung mana hayam mikir manehna nyeun listrik. Sadunya ayeuna menikmati hasil karya Thomas Alva Edison. Si sadar pikir bahwa dinya. Gitu. Tak ayeuna ngarencana deui Thomas Alva Edison teh keur nyeun rebab. Rebab dapat dikesetkeun ku jelema. Alah. Aduh. Kitu teh euy. Daek mikir segala lupa oge heuh. Ulah cicingeun, ai datang kreativitas teh tina kejenuhan bisa. Hah? Tina jenuh, tina kesal bisa. Tina kesal, tina jenuh. Hayang neangan wanda deui nu anyar, empek ai seni mah bebas berkembang. Masina kolot-kolot baheula ngan untung geus pararae. Aing kreativitas baheula teh nepi ka ditembak dina surat kabar dina itu dina ieu luar tina telepon ditentang murukana meureudek oyang aing heuh kalah aing ngebelenyang negdeug ning keliling dunya keliling Eropa nya eta teh hasil kreativitas teh hasil mikir hasil studi perbandingan tidak segala rupana. Lumayan pan aing tina hasil mikir wayang itu teh nepi ka beuli rak piring. Oh. Rak piring mah teu kudu keliling Eropa kan. Tak kitu euy. Heeh bener kan. Nya ieu Pak Haji Dinar tina cai mikiran cai supaya jadi murid supaya alus. Karunya ka masyarakat. Apaan? Kayeuna mah mangpaatna mah. Hikmah nama moal keresahan matak mayar wayang teh gede teu ngahiras. Alah malahan cenah enjing-enjing mah dek namahan keur ongkosna kitu. Gitu. Kadewek Pak Haji Ali Benar teh. lain hayang kapuji di Pak Haji Ali kitu rek mere ongkos deui teh. Nya ka urang. Nya kana seni. Ya keseniman. Nuhun Pak Haji. Nya keseniman. Wajah Ali seri ya gitu. Ampun aing. Alhamdulillah ya euy. Bakak. Urang teh pan aduh. Kubas bisa napa tepung lawung pamprok jonghok na peuting ieu sarerea. Ngariung mungpulung mayunan panggung bongkok karonyok mayunan balandongan heuh. Nya. Ai dewek salah abus di kelah jalan belah wetan itu di Bandung. Oh, di Belenjeng teh ngadong ka itu kan. Wah, tidak ieu teh jadi ka Ciwastra. Jadi muih he aing. Oh, duh. Ampun. Aya janur. Oh, nya tak itu di lembur sorangan ge kadang-kadang linglung. Oh, aya nama. Aya nama mesti nu ku perumahan. Cara di Arab aing. Aduh. Dina syai teh sopa marwah teh gini. Ya, bolak-balik teh. Eta mah katilu balikan jo leket teh teu lulus ngadak-ngadak tuur nyeri, keunung nyeri. Aduh. Jo brek teh mah diu. Olah. Lieur ongko. Ngan inget cenah sekolah teh lamun mangih kejadian kitu teh kudu salat teh 2 rakaat salat tobat. Salat tobat. Jauh ka cai teh yamum. Salat teh aing teh keur sujud buledag teh katajong kudu lalumpang muni-muni atuh. Heuh, da teh semplek dicak semplak ya aing. Naon dosa aing? Ingat teh aing teh sok ngalarikeun domba, domba teh sok ieu baong ditajong ku aing. Aduh, ingat eta. Oh, emang. Heeh. Si horeng teh balik teh ka urang. Turunan biar domba. Eta ka domba. Eta mah euy. Oh, Dah bener Kang Seri. aya deui dah. Kumaha? Keur dahar bereng teh mah laleur mun dipinu. Di Arab. Ingat aing di kadang domba teh sok ngalaeur ku lem. Kulem. Heeh. Salatan di 2 rakaat aing geus salat kalau buki loba laleur. Ah, lain 2 rakaat laleur cing ieu mah. Aduh, ampun.
Ya, riwayat aing mah historis. Alah, ampun. Heeh. Tak kitu euy. Bener kan? Cenah dek oge hayang hiburan ya. Aya hiburan bos. Heh? Tahu kan tuh. Hirup mah kudu kitu atuh. Hiburan mah. Heeh. Doakeun atuh panayagan sararea cing bisa ka markah. Amin. Bisa umroh. Iya. Atuh bisa umroh sering teh. Bisa umroh. Heeh. Bisa umroh ke Jakarta. Kitu dah. Hah? Gitu. Kade kaharep mah. Pandukun Islam anu kali mah teh mun kawasa di jalana. Mun boga. Heeh. Alah, ampun euy ah. Ai geus kolot kieu maroba. Ai kahayang gede kira. Ai awak eueuh, tenaga, heueuh. Tenaga. Alah, lamun teu nginuman Aladina kapsul, lapur. Jirek nong dia geuning Aladina. Ginseng dari Royal Jelly. Royal Jelly. Sia grepek pecakan. Wah, deuk isuk ah. Heeh, aduh. Isuk pere ada meuli ah. Teu hariwang di deketan ku awewe teh. Jeung menggairahkan kepada istri orang. Menggairahkan kepada istri, heeh. Orang lain. Dicampur gara kotak bumi, Ada pasak bumi, masak bumi. dan bangunan. Alah, ampun Aladina kapsul. Paingan beregegeh wae atuh. Hirup mah kudu turut kana sunah Rasul. Geuning ceuk tarso teh mah ceuk tarso. Bapak jalan satapak begitu. Ngajog-jog ka hiji lemur. Teu karasa capena. Sababaya nu ditean. Hujan angin dodar gelap. Taya pisan keur ngiuhan. Sanajan awak rancucut teu paduli kajeun tuguy. Nu penting mah nepi ka tempatan nu dijuju. Dek ngalongok anu ngora. Suga nu kolot teu nyusul. Juga nu kolot teu baeud. Sugan teh moal baeud. Alah, ampun. Tah, mapai jalan satapak. Tapak saha? Tapak Rasulullah. Kitu naon ai tapak Rasulullah teh? DP handap asor, sopan santun, ramah tamah, sumerah pasrah, ngeureuyeuh nikreuh dina agama, istiqomah, tawado, DP handap asor. Tapak Rasul teh. Nya, ulah gede bohong. Benar. Gitu jujur. Kudu nyunah Rasul. Nyunah Rasul. Nyontok pan nyontok. Alah. Alah. Ampun. Hiburan ya. Itu gerak badan we itu kayaknya. Aing ngaputing kemari mah seuri beureum aki-akian. Yang seri kenaon ya, Kang? Yang serikeun aki-aki adan di masjid ai napas geus beak meureun. Cing atuh mun urang mah budak ngora nya euy. Budak urang ge Ieu mah aki-aki di titah adan gara titah jadi DKM. Meureun maksakeun mana ya? Khawatir. Oh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Napas meureun euy. Napas teh aku. Dung-dungna we. La ilaha illallah. Sampai ngageuingkeun subuh geuning. Leng dulur muslimin Mustafa Aisyah gitu cik manehna keneh mohoan muslimat. Ada geus kolot karena ge atuh.
Aduh, kurang berjamaah di nasional Bu. Itu kewajiban orang gede dunia. Padahal atuh mun urang diajar nyeni saeutik mah. Pakai seni ya kan. Eling dulur muslimin muslimat. Ayo sholat berjamaah dina waktu subuh. Estu kewajiban urang keur di dunya. Pikeun pibekeleun engke di Majalaya. Di akhirat. Aduh ampun. Pala wargi gitu. Gerak gugah. Gerak gugah eta mah tos gugah mah bade kulem deui mah. Ae salat. Pala wargi sadayana gerak gugah ayeuna waktos parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maling deui wae. Meureunnan barang ngareret kana jam dinding geus eueuh deui aya nu mau. Di teteangan pek teh ku incuna di pauk tadi. Dibere rokok mere lagi sabungku. Jejak abah, beri usaha. Komo bulan puasa. Kumaha bulan puasa. Walawargi. Aing geus salat asar meureun tunuh tah aki-aki teh. Kuseuk esare. Karasa tuh. Aing nyari-nyari geus poek. Padahal poek teh hujaneun. Angkep teh. Oh, yo cetrek teh kana mikder teh adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meureun katempo karek 4:30. Da ieu mah keur latihan. Atuh puguhe nu paruasa teh bala locor. Oh. Aduh. Jadinya kaki-kaki teh. Ke masjid jadinya. Trauma. Alah. Komo geuningan eta bulan puasa meureunnya da di imam meureun aya sangu teh pangirim. Pangirim. Da teh boga pamajikan tah aki-aki teh. Kolak oge pangirim. Kolak pangirim tetangga. Ararana teh di dahar teh ngadaguan adan. Kolak jamai teh kan. Bari lalajo TV gini ngalajo Asep Show. Ngabuburit. Ngadaguan sejam tenang ngadaguan adan. Ai keur ngadaguan kitu joker lek ke desare. Oh, karunya. Oh, da balu sekolah tuh. Ai eling-eling adan keur tungtungna na TV teh. La ilaha illallah. Orejat. Allahumma laka syumju. Barang rekop kana kejo. Dina TV teh aya aksara deui. Selamat menunaikan salat subuh. Hor aing teh buka henteu, saur henteu. Kusaha ka pae? Pakatku lapar. Tragis sama endingnya teh euy. Aduh, ampun aing. Pakatku lapar. Alah. Ampun aing. Hah? Oh, gitu kan. Alah. Oh, si Aki boga tip. Cepot. Loh, naon teh? Naon? Sampurasun euy. Oke. Sure. Ulu. Bapak. Ya. Oh, itu dulu. Rombongan di Astina dulu itu. Rek nahaon kan? Rek naon da urang kaler ka dieu. Oh.
Nah, ojek. Ningali Pak aya cuma tamu gitu. Ya tamu. Ulah dibalikeun. Tamu di mana? Gastina deh. Hah? Gastina Gusti. Astagfirullahaladzim. Oh, waduh lo mau ninggalin amuing. Ulah kaget, oi. Ulah kaget. Iya winang naon? Amuing. Ngahaturkeun sebakaturan rawuh geuning ieu teh menak ti astina ya. Hang nuhun ai. Sebakaturan rawuh cageus seuing Bagong. Kasar di Sunda Bagong pada di Jawa menewek teh Bagong. Nuhun. Cageus seuing Bagong. Alhamdulillah gitu ayeuna teh sehat ari teh cegit. Cedit naon ari aing? Baru kada mbok dewek ibu cedit, urang tunggu cegit. Semahaturan rawuh sepuh nuhun ai. Jangan euy. Saya aja hipar sih. Wilujeng sumping. Doloy. Wilujeng sumping ulah bot. Ti abdi ge doloy. Hei, ngomong. Teuing aya ku disolenang kene da irong lah. Oh, cicing tenang. Sareng saha loba man. Batos neraka sepuh ti Angger Prabu Siyudana Raja Astina. Nuhun. Kumaha kaayaan di Astina dina waktos ayeuna? Mujeuh pot. Syukur euy. Kumaha pareena di Lebak? Nah, teu galanggung ka dinya. Haja tante. Keur kumaha pare? Nuju cara ricing di Jawa. Cing balen sia ngomong teh. Maksud aing teh kumaha pare teh geus reuneuh. Duh, kada terang pare awewe na. Apaan pare mane gamarkeun da dewe Sri? Hah? Sri, apa sia Sri? Apa nusuk diangge kana gorengan? Teri teh mah. Teri mah di mana urang geuning boga pemajikan urang teh boga anak teh eta teh hukumna anak teri. Anak tere. Tere mah di mana urang lupa kendaraan ulah lempang eta teh tere nepi. Tere beleguk teh mah. Tere mah samara mah sere. Goblok si ceponya. Tong dilawan atuh bari lage. Sarwana. Eta ka mana karpa yang ngomong eta si goblok. Eta ku sarwana atuh. Kabina-bina teuing saya teh ngomong teh ka mana karpa kuas lain jeung menak. Ai menak mah puguh sok hiber. Nu hiber mah manuk, lain menak. Hari manuk mah di mana urang geuning di jalan Pepangihan. Aduh, euy ieu manuk duit. Menak sama sia teh. Jauh teuing ni ngomong teh. Mah nya tina manuk kana menak. Ai menak mah di mana urang mange barang di menak urang kana tak-tak. Di punah beleguk teh matuh. Atuh sia teh kabina-bina tenjang kawilawanannya. Punak mah anak kunjira. Punuk sama
Ayo punung pada carekan batur gini urang teh ini punung jangan belengug punung mah aya laguna gini nya walungan di kota Bandung Cikapunung sama nah saya teh punung nya punung teh eta teh gini naon nya pan sok dipake tiung ku awewe tudung dengekeun ku sia ai tudung mah di mana urang geuning ku batur teh silaka dewe ditengeulan euy nah mah keur ditengeulan ditudung maling dituding teh mah belenggu ai tuding mah geuning sok dioperasi suing teh mah ai suing mah geuning sabangsa jeung entok soang ai soang mah di mana budak ning mangi kareuwas sok gegebegan wae teh soang soak teh mah tuh ai soak mah baju di mana di berewek teh soak soek teh mah eta kudu dilayanan wae atuh ja teh garelo anak si Semar mah nah sia teh gelo saja ai gelo mah di mana urang aya barang di jero taneuh di gelo digali sama goblok tuh kabeh we gelo ieu mah sarwana atuh ai gali mah geuning sok dipake dina ramo aduh cincin teh mah tuh ali belenggu ai ali mah geuning buru-buru atuh ulah ali-ali teh lila nah sia teh ah nyata atuh lila mah paman aing ngantos maot lili teh mah atuh ai lili mah geuning sok dipais lele sama beri cara rau atuh ai lele mah atuh di mana urang digebug ku batur teh wani ngelawan lele lewe ai lewe mah dengekeun naon apar ku syara ge teu kahayang geuning palelewe paleleuwih bapak jauh paleleuwih ai leuwih mah sabangsa jeung teureuk kaleuwih atuh teh mah sarwana gelo kabeh nah ai keleuwih mah liang belut geuning aduh mah dikeleuwih mulisit teh mana sia teh jauh atuh ai mulisit bakapa geuning maju ti hadap waduh mun mulisit melesat ya melesat nu kitu mah melesat mah lagu naon melesat gapung luhur jauh di awang-awang gejar gandeng manuk dadali eta maksudna mah meureun si cepot teh meureun nya si Tarida manuk dadali dali bapak dari si dadan dali atuh teh mah nah teh lawan padang sulam herang di biru biru sisina Haji Sidik toba nikah welas nikah heman
anjak tekat terima Yesuk uyu sore uyu mun wangi sering kaimpi Datang niratang ngademane wah pakulinganan. Wah pakulinganan. Sedaya samia pratan. Samia